Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Rivaldo Pamungkas kelas 10 IPS 4 badai ngawawancara salah sahiji masyarakat anu aya di sabudeureun simkuring anu wastana Bapak Ujang. Wilujeng wengi Pak, abdi tiasa nyuhungkeun waktosna sakedap. Mangga. Kieu abdi teh Pak bade tumaros ngeunaan kana kabersihan di lingkungan urang. Mohon bade naroskeun naon bade? Lamun nurutkeun Bapak kumaha kabersihan lingkungan urang ayeuna teh parantos bersih sadaya? Nya upami bersih mah atos mung aya disebabkeun sadayana mah teh acan. Margi masih keneh aya salah salios panginten aya sapertos gorong-gorong panginten-pan urang kedah dibersihan deui atanapi buruan-buruan atanapi halaman-halaman masih keneh aya salah saliosna nu kedah urang dibersihan deui kitu panginten. Emang sakumaha pentingna kabersihan lingkungan urang teh? Nya tangtosna penting pisan. Margi pan saur ieu oge panginten aya kabersihan teh sebagian tina iman ka janten upami kitu lingkunganna bersih mah tangtos oge berpengaruh pisan kana kesehatan urang sadayana gitu. Teras naon bae nu kedah ku urang dilakukeun sangkan lingkungan urang bersih? Nya tangtosna seueur pisan anu kedah urang dilakukeun nya salah saliosna panginten urang kedah rajin bersih di lingkungan urang, kedah rajin gotong royong, kerja bakti, salah saliosna panginten kana kabersihan tadi teh sapertos gorong-gorong, fasilitas umum gitu supados urang terhindar tina sagala rukti salah saliosna panyawat. Nah anu ayeuna panginten nuju tumiba nuju ieu panginten ka warga urang sadayana kitu supados terhindar tinu sagala rupi panyawat anu ngeunaan ka masyarakat gitu. Teras saha bae anu kedah ngajagi kebersihan di lingkungan masyarakat urang teh? Nya tangtosna seueur selain ti urang pangintennya seluruh warga masyarakat nu aya di urang panginten kedah kedah miring ikut andil panginten tinu sagala rupi kebersihan salah saliosna nya nu tadi tos dicarioskeun teh panginten kerja bakti gotong royong itu sadaya masyarakat nu aya gitu. Oh gitu Pak, muhun atuh mung sakitu bae patarosan ti abdi ngeunaan kana kebersihan di lingkungan urang. Hatur nuhun kawaktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.